اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Aya hiji awewe di bulan Rajab teh nya nama geus wiridan maca kulhud 12.000. Bajuna ge khusus paranti di bulan Rajab manu eta. Dek salat, wiridan, baca Quran eta di luar eta ganti. Kebeneran awewe eta muriang. Barang muriang wasiat ka anakna. Ceuk eta awewena emak lamun paeh wasiat boeh nujang mungkus emak. Nah ieu tah nu paranti emak wiridan di bulan Rajab. Bulan teh nya. Geus mak. Cek anakna geus tenang bae sih. Lain tenang-tenang mah wasiat ieu pake bungkus nih. Mohon. Kacaritakeun si awewe teh mau. Barang maot dek dibungkus make pakaian eta jore. Ja anakna rada mampu meureun dagang karung teu laku ge. Aya meureun. Teu laku ge kan bebejana ka urang. Arinya nama teu laku bae. Nu mantak bebeja teu laku beusi Haji Nurdin hayang. Jangan apa kalau kita jelema pelit begitu kan? Tah. Lah cak anakna make boeh nu anyar bae. Dibungkus make boeh nu anyar. Kubur peuting ngimpi anakna. Dina impian anak kapanggih jeung emakna, mana nyarekan. Cak emakna teh sia. Ieu teu ngadenge kawasiat. Kemaha ieu kumaha lalakon di jero kubur mangeunah. Geus teu kudu ditanyakeun deui mama alhamdulillah di jero kubur ngeunah. Kemaha ieu mangeunah-eunah kumaha pokona nikmat bae geus. Naon nu sok dicaritakeun teh ku kiai-kiai ti dituna mah langsung ti Kangjeng Nabi bener. Nah ieu mama hanjakal sia teu ngadenge ka wasiat emak. Naon mah eta wasiat emak? Pakaian nu titah pake mungkus mah kunaon henteu. Budangnya na masyaallah kaget. Ya Allah. Langsung isukna digali deui ta kuburan. Ieu deuk dipakaian eta wasiat Pak. Pakaianana deuk dipakekeun ka emakna. Barang digali kuburanana, masya Allah, eueuh maitna, eueuh kosong, ceurih jada diri ieu deuk kumaha makekeunana, lantaran maitna leungit. Ya Allah ya Rabbi nalangsa dosa cak anakna Gusti, abdi teh dosa. Atuh geus we taneuh teh balik-balikeun diurukeun deui. Langsung nyana sedih nalangsa dosa ka emak. Betingna sare deui, sare ngimpi deui. Kapanggih jeung emakna. Mak, emak di mana? Sia. Wasiat mah teu dilaksanakeun, kula ngagali kuburan deui. Kukula digali deui deuk dipakekeun wasiat emak teh. Ieu emak ka mana? Cak mana teh? Mama geus eueuh di dinya lantaran mama dipindahkeun sebab saha anu puasa di bulan Rajab tanggal 1 dakhalal jannah, tanggal 2 menang ridho Allah, terus tanggal 3 terus dicaritakeun makan ngalaksanakeun puasa terus bari maca qul 12.000. Iya sesuai jeung ucapan Kangjeng Nabi, emak mah tuh deuleu tuh dina impian tuh geus aya di ditu tuh. Barang di dulu masya Allah. Eta mah bangunan geus cain cara bangunan di ieu lemburna ya. Gandaria.
bangunan di Gandaria mah hebel. Paling jago batuna batu Cisoka. Nah, kahujanan jadi tanah deui. Tah. Barang di dulu bangunan Masya Allah Gusti bisa ngomong kukumaha. Istana nu sakitu poharana bubuahan cai. Bahkan aya anu berkeliaran awewe. Ya Allah. Eta mah awewe geus eueuh cedaan. Eueuh kutilan. Pan awewe dunia mah sanajan sarapih-rapihna ge aya doton mah kudu. Naon? Doton naon doton? Berarti nu di imahna kitu tah. Kanyawan ku urang. Atuh nyaho. Tah. Ya Allah ya Rabbi. Langsung harita hudang bunga makna aya di surga. Cuman wasiatna henteu dilaksanakeun wasilah eta nyana nyaho berarti kana keagungan bulan Rajab. Lantaran geus neuleuh ka kemewahan sorga, geus ningali ka istimewaan sorga, jadi neuleuh dunia teh hina, neuleuh dunia teh jore. Urang mah ieu kuari nu mantak neuleuh mobil hayang, neuleuh motor hayang, neuleuh jahe hayang. Ieu lantaran can kadeuleuh kenikmatan anu hakiki. Kusabab urang mah teh dibere neuleuh, jadi neuleuhna teh ieu dunia nu fana, dunia teh rusak tapi urang hayang katipu. Jelema mun ditanya ieu taneuh teh nu saha? Nu Allah. Nu bodoh ge mun ditanya ieu bumi nang nyieun sa? Nang nyieun Allah. Ari sia nang nyieun sa? Nang nyieun Allah. Ai sia nu mere milik sa? Atuh Allah. Sia nu mere dahar mere nginum sa? Atuh Allah. Ari sia osok salat belum kan berapa kos gitu ta? Polisi mun ditanya ieu bumi nang nyieun sa? Nyieun Allah. Itu polisi mun ditanya gitu. Si bapak ieu menang nikmat di ya Allah. Aju bapak ieu sok nangkepan ditaku Allah. Jadi kadang-kadang urang teh cicing di bumi Allah, dihirupan ku Allah, diberi nikmat ku Allah, tapi maksiat ka Allah. Iyalah anu kudu dipikir jeung diperhitungkeun ku. Maka nyieunlah Allah Nabi, dilanjut ku para sahabat, dilanjut ku para tabi'in, dilanjut ku para wali-wali Allah. Jangan nerangkeun dunia ieu fana. Dunia ieu hina, tapi urang mah ieu teu kadeuleuh ka fanaana. Teu kadeuleuh ka hinaanana hingga wani ngabunuh. Urusanana cuma dunia. Wani urang bertengkar perebut dunia. Dunia nu hina ku urang dijadikeun acuan. Iyalah kada teu pernah bisa neuleuh mata hate urang kana kanikmatan surga. Taha ti harita eta lalaki anakna teh teu hayang we kana dunia. Neuleuhna naon teh hina bae sebab ngabandingkeunna ka ditu bae. Asal neuleuh imah gedong, ya naonan aing mah geus pernah neuleuh nu itu. Asal neuleuh awewe, ya naon aing mah geus pernah neuleuh nu itu. Tuh, anu lamun nyiduh ka laut, laut amis. Lain masyaallah ya. Mikir. Ya Allah ya Rabbi. Awewe dunia mah sabagus-bagusna ge nyana lamun teu mandi 3 poe. Nah, kumaha tah? Iyalah. Urang mah teu bisa nempo ka ditu. Kebelah dieuna bisa nempo Allah. Wah, geus nikmat. Allah kurang mah teu katempo lantaran hijabna jauh. Hijabna lega, hijabna kandel hingga Allah teu kadiri. Padahal dina Asmaul Husna geus dicaritakeun Allahiru wal batin. Allah teh nu maha zahir, Allah nu maha batin. Zahir fala yudraku zuhuru.
Zahirna Allah mamual bisa kaidok kazohiranana. Tapi kunaon Allah ngajelaskeun az-zahir bil karom wan ni'am wal ayat. Ku kabagiran Allah, ku kanikmatan Allah, ku ayat Allah. Eta zahir ayana Allah. Urang guari dibere sehat, teu karasa bahwa sehat teh Allah, nang pamere Allah. Urang guari dibere nikmat teu karasa ku urang bahwa ini nikmat teh pamere Allah ti Allah. Nu mantak teu karasa lantaran hijabna kandel. Nu disebut hijab teh nafsu. Nu disebut hijab teh nafsu. Nu mantak Kangjeng Nabi Yahya alaihi salam nyana kapanggih jeung hiji aki-aki. Ditanya ku Kangjeng Nabi Yahya, "Ki, mana anta?" "Ente saha?" Cak aki-aki, "Kula ieu setan." Setan. Kangjeng Nabi Yahya mah teu nyahoeun ta ka setan, nanya heula kula mah hanya nyahobat. Ka setan teh jadi babawah pan hukum. Setan teh sa mobil rejeung. Cek Kangjeng Nabi Yahya, eta naon nu dibawa? Ieu cek nu dibawa teh jaring. Jaring. Jangan jaring saha. Jangan jaring. Jangan jaring manusia. Masya Allah dibentukeun jaring. Ke aslina naon eta? Aslina adalah nafsu syahwat. Cek Kangjeng Nabi Yahya, kumaha cara ngajaring? Gampang. Lamun tukang karung dijaring ku karung. Lamun tukang bebek dijaring ku bebek. Lamun dagang mobil dijaring ku mobil. Lamun kiai dijaring ku ilmu. Lamun ngomong atuh sia. Naon? Eta jaring-jaring teh kos kitu. Jadi teu saya ti kiai kajaring ku ilmu. Nah, asa aing pinter, asa aing hebat, asa aing pangsohorna. Timbul lain tawadu jadi takabur kajaring tah. Ego bung eleh asa aing bener. Terus we DPR kajaring ku jabatan DPR. Polisi kajaring ku jabatanana jeung tahtana. Terus bahkan eta onam sakitu. Ieu mah kajaring ku kasep. Kasep Mang Haji Pendi kan kasep. Batuh. Atuh saha nu teh nyebut kasep ka Haji Pendi mah. Jatuh kadeuleuhna hebat. Atuh masyaallah saha nu teh nyebutkeun kasep ka Mang Haji. Lamun dibandingkeun jeung di Solear. Beda buntutan doang. Teganya. Kasep. Kajaring ku kasep jana. Neuleuh batur teh hina jajore, neuleuh batur teh padahal sarua ciptaan Allah. Cak Gusti Allah, "Inni khalaqtul khalqa," kaula ngadamel makhluk. Hargai ku sia makhluk aing nang nyieun aing. Lamun urang geus bisa menghargai sesama makhluk, jadi jelema kakarak. Nah ieu mah kakarak ge boga kasep doang, nu jore geus teu ditanya. Nu jore geus teu ditanya, nu jore teh. Kakarak boga mobil Avanza doang, nu boga motor geus teu ditanya. Iyalah jurang pemisah antara urang jeung sesama makhluk, nafsu. Nah, para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, di jero bulan Rajab teh ya, bulan anu sakitu agungna teu daek urang maca kulhu nafsu. Dibere waktu sakitu legana teu daek bae maca bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad Allahus samad. Ulah gancang-gancang macana. Bismillahirrahmanirrahim. Sia eta kus kitu baca. Siapa baca teh kos kitu tanya. Nah ieu maca qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lalaunan macan. Waktu teh pake dumadeus ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah, para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, nu mantak urang teu daek puasa lantaran nafsu. Nafsu nya urang teh hayang seubeuh beuteung bae, embung kentel beuteung. Hayangna teh urang mah ieu mewah bae, embung bae teu mewah. Eta nafsu-nafsu urang. Nah ku ayana sakitu di jero bulan Rajab aya kana waktu ya nu geus puasa, alhamdulillah nu encan puasa mulai isuk puasa. Ulah loba-loba puasa Rajab mah ulah sabulan ulah sebab sabulan mah bulan Ramadan nya nama kurang atawa leuwih mun endek 40 poe puasa. Siap. Atawa turun 27 poe. 27 poe ku ari mah geus teu bisa beak. Geus teh 15 poe. 15 poe ge bisi loba teuing 7. Ieu di bulan Rajab ulah datang ka henteu ngalaksanakeun puasa sapoe poe aja. Kulhu 12.000 Manya 12.000 teu kuat. Ya Allah, urang mau make target teh jam sabaraha? Jam 1. Coba aing maca kulhu 1000 sabaraha menit kitu kuduna. 1000 ya, sabaraha menit deulekeun jam. Maca kulhu mah ulah deulekeun jam. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jadi horenganan ieu nafsu nu berat. Nafsu urang teh hayang mewah, hayang seubeuh, embung lapar, embung dahaga ngaranna nafsu. Ku nafsu kabelah dituna bakal tarafu luhur. Akibatna teu wauh ka Allah, teu kenal ka Allah. Urang mah ku ari alhamdulillahirabbil alamin masih keneh bisa kukumpulan. Terus merenung, inget almarhum, nunggus aya di alam barzakh. Kan nginget kitu teh kieu mengaji. Masyaallah mengaji awai ieu geus 100 poe teu karasa. Ya Allah, ceurik tah mengaji kuduna. Ceurik. Maksudna ceurik ke Gusti, kunaon abdi lain diheulakeun. Walaya. Atuh atawa tos mengaji awai atuh abdi bae Gusti meureun mana ting senangna di jero kubur nikmat lantaran dahar teu kudu usaha nginum teu kudu neangan kanikmatan teh jelas kan di jero kubur bari teu usaha mah nya mengaji embung kos kitu hayang pola raek lah sakitu geus dijelaskeunana nu ngajelaskeunana ge afdalul makhluqat Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa di jero kubur aya naimul qabri aya kesenangan kubur. Ya Allah sarua di jero kubur dahar minum mentak wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya biasa yurzaquna dirizkian dahar minum walakin la ta'lamun cuman anjeun teu nyaraho. Hanya jelema-jelema anu dibukakeun hatena anu nyaho. Nu mantak lamun tadi seorang anak ditempokeun dibukakeun hijab kemewahan surga. Wali Allahumma unggal detik unggal menit nempona geus lain ka sorga ka nu nyieun sorga. Nu nyieun sorga katempo sebab tadi katempona ku bebereanana ku nikmatna ku ayat-ayatna eta teh katempo nu bogana. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat mudah-mudahan urang kabehan bisa nempo Allah nempo ku mata hate bisa nempo sorga ku mata hate manghajiman nempo neraka maksudna nempo neraka ge sarua engkena kan embung atuh bawan embung heran ning atuh ditempok ke neraka jadi urang nyaho
Geus tadina dagang teu bener jadi bener. Tani teu bener jadi bener. Ieu kan robah-robahna dagang teh ti mimiti datang kaina teu bener bae. Ngantaran teu ditempokeun nerakana. Mudah-mudahan Mang Haji ditempokeun neraka. Masya Allah. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah baheula ya Abdullah waliullah. Urang Baghdad tahun 500-an. Berarti sazaman jeung Tuan Syekh. Nyana khawarikul adat. Jadi sok dilalagaankeun bae ku budak laleutik. Ditimpahan tapi jangan seuri bae. Kayak diudag-udag tapi seuri bae gitulah sosok wali-wali Allah beda-beda. Aya anu tukang pulung wali Allah teh. Aya anu tukang sol. Mantap bisi isu kapanggih jeung tukang sol. Terus ada wali eta. Aya anu bertingkah kiai. Aya anu bertingkah pedagang. Kumaha dipraktekkeunana bae ku Gusti Allah. Sebab bedana wali jeung lain wali. Jauh bedana. Ari nu lain wali mah kos urang ye kumaha urang, ari wali mah kumaha Allah. Kan beda. Urang mah kumaha urang bae nanaon ge. Wali Allah mah teu bisa kumaha Allah. Contohna dina Al-Qur'an teh dijelaskeun waktu Kangjeng Nabi Khadir jeung Kangjeng Nabi Musa alaihis salam wa ma fa'altu an amri. Jadi lain nang urang perintah Allah. Mantak engkeuna jadi khawarik. Sebab naon? Sebab lain nang kahayang urang eueuh nafsuan. Kumaha cek Allah bae. Panjang tah lamun nyaritakeun eta. Mantak kabelah ditu loba teu ngarti wali-wali Allah mah kajeut. Geus samakom-samakomna. Ieu mah carita Abdullah. Barang datang terus anda ke Mekah. Datang ke Mekah ieu bae di hareupeun Baitullah. Nasbe baca sholawat kermejihna di hareupeun Baitullah tafakkur PS aku siapa mah tafakkur hes bae geus lain di Baitullah hes bae barang hes ngajengkang katukang jojor sukuna ka Baitullah kereknya urang Arab askar marah askar teu sopan tegan itu carekan ku urang Arab ieu Baitullah suku teu sopan urang kan dina syariat ge sarua urang nyiduh ke arah Baitullah teu bagus ngalonjor ke arah Baitullah teu bagus ya ieu ngalonjor carekan ku askar lain saurang nya seserian orang seserian didepak ku askar seuri deui wali mah kitu lamun haji pendek tangkis lah sok hebat jasa wali mah moal seuri cak Abdullah teh kieu ulah mah ieu nu mantak didepak kunaon kula ieu eta Baitullah teu sopan maksudna naon suku ngalonjor cak nyana teh atuh ieu pangangkatkeun suku ka arah nu eueuh Allahan coba atuh ye suku angkat ka arah nu eueuh Allahan coba ka mana askar kan palinter ya mana nu eueuh Allahan eta askar teh kaget kabeh ge langsung reup bae tapi lamun ngomongna lain wali mah atuh digusur misalnya ieu angkat bae kula lain diangkat deui mah dibanting kulantaran ngomongna wali nyurusup ka jero hate angkat suku kula arahkeun ka nu eueuh Allahan mikir kabeh di mana nu eueuh Allahan cak askar makan mana nu eueuh Allahan Masya Allah jadinya langsung askar secara rujud minta hampura ditanya saha ngaran Abdullah minaen di mana Baghdad terus dihormat dimumule bukan wali bangsa nu kieu mapan mun teu dihormat bae
Gila hormat wali lain kiai lain. Atuh sugih teh ya. Dah iyalah. Masya Allah. Ayo nyaritakeun cek Abdullah teh ya. Lamun Allah geus aya di qalbu karasa hiji ayat. Fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Ka mana bae anjeun ngahareup aya Allah. Lumantak ketika urang pahareup-hareup jeung naon bae aya Allah jeung hamba-hamba Allah aya Allahan. Cuman karasana para aulia Allah mah nyulusup ka indra keenam, indra ketujuh jeung selanjutnya. Mantak tiis babarengan jeung wali Allah. Ngeunaheun babarengan jeung kekasih Allah. Sebabnya nama eueuh unsur duniawi. Ngeunaheun. Tah kitulah para aulia Allah dakwah teh horenganan make praktek. Engke karasa bakal aku balerea. Mantak alhamdulillah urang cicing di Indonesia aya wali-wali sangga khususna umumna aulia-aulia nu lain baik nu geus mararaot jasadna padahal makan teu maot atawa nu araya keneh anu kurang teu katebak buating si eta wali la ya'riful wali illal wali. Nu nyaho ka wali kecuali wali. Mudah-mudahan para aulia-aulia Allah urang doakeun dibere kararuat ku Gusti Allah, dibere talaleger ku Gusti Allah sehingga Indonesia aman, Indonesia tentrem, Indonesia kondusif, Indonesia nyaman. Geus urang ngaji, salat, ibadah, berbagai aktivitas ibadah urang ngarasa nyaman berkat para aulia-aulia Allah Subhanahu wa taala. Balikan deui di jero bulan Rajab nu mantak Kangjeng Nabi diisrokeun jeung dimi'rajkeun di bulan Rajab lain sembarangan. Geus kulantaran Kangjeng Nabi dimi'rajkeun bulan Rajab naik ke Sidratul Muntaha, naik ke Mustawan, lobalah hamba-hamba Allah nu diangkat jadi wali di jero bulan Rajab. Ulah dikira bulan Rajab teh pengangkatan para wali-wali Allah. Sanunya Haji Pendi teh ya. Ieu teh diangkat ku Gusti Allah. Ditaekeun ka luhur masjid, digulingkeun. Tega sih. Itulah para jamaah. Atuh jauh potongan wali si eta mah tuh. 3 kali jadi wali. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Balikan deui urang masih keneh di jero bulan Rajab nu geus puasa alhamdulillah lanjutkeun nu kuat nun can puasa wayana sapoe bae mah 3 atau 7 komo datang ka selesai lewatkeun jeung baca kul huwallahu sabaraha jumlahna ngaji 12.000 endek siap awas lamun teu burut terakhir urang ngadoakeun deui mudah-mudahan almarhum Haji Awai Haji Warma khususna umumna nu sanesna di halampura dosana dilegakeun tur dicangkeun kuburanana dibere kanikmatan kubur ku Gusti Allah urang nu araya keneh mudah-mudahan maut husnul khotimah maut kalimatun thayyibah la ilaha illallah nu ditinggalkeunana pabajikanana anakna mudah-mudahan dibere salalabar dibere tawakal ulah waka keluar ka Ibu Haji sakar ngaranna Haji Ulpah memeh idahna arba'ata ashhuri wa asyra 4 bulan 10 poe jadi 4 bulan 10 poe silila masyaallah Iba tuh beres di rumahnya. Sabulan misi. Aduh. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Urang tutup hampura azim kuring, urang silih doakeun.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Ya Allah ya rabbal alamin, Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad, Allahumma jibur ummat sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammad, Allahumma farrij an ummat sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yaqinan wa zidna ilman wa yaqinan wa zidna ilman wa yaqinan walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min kulli hali ahlin nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin